kanggo menghemat waktu urang tutup ku doa nya mangga ruih. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jamaah ta'lim ikhwati iman rahimakumullah, upami ninggal ngarujuk kana pola ti Nabi mah sareng sahabatna dinten ieu hidup kumaha ngaji kudu reureuh saeur sahabat agepan. Nahnu lam nuzawwijhunna min ayatin au asyara ayatin hatta ya'mala biha. Sing kurima tarawara ini ngaji deui salila meunang ngaji kamari kan kaamalkeun. Eta jadi nu kamari kan acan kaamalkeun. Re ena teh kedah nama. Kunaon teu ngaji ngamalkeun heula anu kamari. Jadi mun kitu belang betong ngaji teh aya contoh di sahabat Nabi. Yang geradahar itu aja. Ayo tuang sudah set. Ikhwati iman rahimakumullah. Tema kanggo padaran danget ayeuna urang cobi tema bebas. Tema kehidupan urang. Doa pokna prakna eta tema teh. Doa pokna prakna. Nah ngabahas doa sabab di dieu kudu yakin lolobana nu butuh anu susah anu loba masalah anu loba kahayang lamun doa artina urang teu aya harapan hirup tong dituluykeun hirup teh tapi ku Allah dibeberah sok ari rumasa mah loba kahayang loba kabutuh geura tangah ku cara sujud kahartos tangah menta tapi nguduk sujud polana carana supaya pangabutuh urang katutup nyeluk kan Maha Agung ngagorowok urang mah jempe di jero hati teh ngagorowok kociak dengek. Mawi ke aya patarosan kumaha hukumna ngadua make sapeker. Mangga syaratna di jero hate ngaduana. Asal jero hate we sok sing tarik sing ngaheang tapi ngaduaan di jero hate. Tu ari-ari atuh cenah ngahirupkeun sapeker. Lain nyarek nyetel sapeker tapi nitah ngadua di jero hate rek dihurungkeun rek diparuman sapeker mah wadinya gitu. Ikhwati iman rahimakumullah. Naon pangna nganggo tema anu basajan lah. Ustaz Dian atur nuhun we aduh tos sanes nyelang lah kudu mah diteruskeun ditamatkeun. Nyari buruhna kuduaan teu adil teh. Cai herang we akad didin. Cai herang mah leuwih anu mah gitu. Aing. Subhanallah heula. Ieu teh contoh leuwih ti musyrik. Ari kajurig cikopi. Ari kamu balik cai herang. Kudu ditanya itu sehat kene akidah teh. Cikopi kajurig mung kajeng rengkuh dongko sagala. Kamu balik mah ci herang. Jadi di ate aya pokna aya prakna. Tazil wiqayah. Syarat urang hayang dikedunan doa ku Allah teh nalika urang ngadua pokna oge prakna. Jadi aya jelema anu ngadua na teh teu ngadua. Tapi aya jelema anu teu ngadua leuwih ti ngadua. Kahirupanna teh hayang dibere ku Allah. Serta Allah ieu nu kudu dibere mah kitu.
aya nu ayeun-ayeungan pok deui ngadoa ka Allah tapi apa jelema lain bereun dimimitian tina nyalindungkeun diri ka Allah tina gogoda setan al-jilanat bebaskeun heula urang tina godaan setan eta tidinya tuluy urang ngadoa. Ari ta'awud atanapi isti'adzah teh bagian tina ngadoa. Ngadoa ka Allah sangkan urang jauh tina godaan setan. Mangkaning setan teh saincak-incak. Coba kalian kasinggung di dieu. Yang silireret. Sama setan jangan saling silireret. Nah cenah ieu ka urang can karuhan kana dasar area ieu mah kababaan geurake keluar ti masjid teh Abu Dzar al-Ghifari sahabat karuduh Nabi digoneng dikaleng lajeng ditepak katakna teh saur Rasul ya Abazar ta'awaz billahi min syayatinil insi wal jinni ya Abu Dzar anjeun kudu nyalindungkeun diri ka Allah tina godaan setan jin jeung setan manusia. Abu Dzar teh tumaros helok meureun aya nu kadua ya Rasulullah awa lil insi syayatinu nah Rasul aya pikeun setan jelema nu kumaha setan jelema teh kitu meureun. Jadi pamajikan teh setan. Nah gitu cenah intonasina hilap. Salah kitu setan. Anak teh setan. Tatangga setan. Jeung urang sorangan oge setan. Beh nama saincak-incak teh tadi red gigireun setan, hareupeun tukangeun setan di imah di keluarga teh setan ngumpul. Saur Rasul aya nasihat di rumah tangga. Awewe anu lain setan teh iza nazarta syarratka. Lamun anjeun nempe pamajikan ujung-ujung hati ngerasa luar biasa. Nineng mengalahkan rasku imutna, rasku satyana, syarrat ka ngajungahkeun anjeun. Kahartina pamajikan urang lain setan. Tapi saur Rasul nalika aya pamajikan yakfurnal asyira sacan kungsi dinuhunkeun ku jadi pamajikan salila nganapkahan anu jadi pamajikan anu kadenge teh setan cek pamajikan cek ibu ma ra'aitu minka khairan qattu salila dihukum ku akang naon bahagian akang tadi asa mangkat saur Rasul ieu awewe geus boga karcis cukup pikeun asup neraka sorangan boga karcis sorangan pirage ngaleungitkeun pamere tinu jadi salaki. Tah terima urang ngadoa ka Allah teh. Kusabab setan di mana-mana teh. Hareupeun urang pageuling fisik, sageuling sagalang sapopoe ka perlu nyalimikeun diri ka Allah tina godaan setan. Ngan eta teh karek pokna
Numawi ke dikawal ku doa segala urusan hirup anu didinya turut campur setan milu nguruskeun kehidupan urang maka urang perlu ta'awun di antarana. Naon sababna salat disebut doa? Sana lain salat urang disebut kawal ku doa. Sajroning salat ngan doa jeung doa. Ngan aya doa anu bahasana pernyataan, aya doa anu langsung jengtokna ka Allah. Coba tikamitan takbiratul ihram. Makan heula. Tapi nya Rasul upami salat rafa'a yadaihi ma'at takbir. Rasul upami salat teh dikawitan ku takbiratul ihram ngangkat dua pananganana bareng jeung bacaan takbir. Nyimpang pikir lah sekedik. Jadi ngangkat dua panangan hadwa mankibaihi atanapi tahta udunaihi. Dua pananganna teh tungtung rema malebahan cepil hiji eta. Hiji ieu mah dicontohkeun ada ieu pengmik atuh hese. Ya teu pangnya heula. Pas malebahan cepil atanapi handapeun cepil atanapi hadwa mankibaihi. Malebahan dua tak. Lajeng maaf takbir bareng ngangkat dua panangan teh sareng bacaan takbir. Hartosna ngangkat panangan sareng bacaan teh ulah aya nu teh heula aya nu paneuri kudu bareng. Sakapung geuningan aya leungeun ti heula rangah ari bacaanna paneuri ulah kitu maksudna atanapi sabalikna. Jadi angkat panangan bareng jeung bacaan dugi ka panangan aya dina hanapeun harunggu luhureun beuteung teh dina dada dina angan dina hadisnya artosna kedah bareng bacaan eta sareng gerakan nah berarti bareng nya kengeng ngangkat heula panangan bacaan takbirna paneuri atanapi sabalik. Nah bacaan heula atanapi takbir Allahu Akbar. Nah, bar itu pasti itu maksud namanya. Kendalin bari ngebahas fikih kan saliwat kudu kagiridig. Atanapi saur Nabi ieu nu masih keneh sok paculakek cek di jamaah-jamaah ge can saragam. Iza qolal imamu sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Lamun imam maca sami Allahu liman hamidah tah urang mah maca rabbana walakal hamdu. Iraha macana heunya dina tempatna we ari urang lain dina tempatna cek imam teh sami Allahu liman hamidah cek urang teh rabbana walakal hamdu. Ka mana eta? Kedah leperleuk hadisna kitu. Imam maca sami Allahu liman hamidah makmum rabbana walakal hamdu marukana dibacana teh seperti dina tempat imam sami Allahu liman hamidah. Jadi kumaha teh maksudna? Mun imam maca sami Allahu liman hamidah, urang mah tong maca sami Allahu liman hamidah gitu bente we. Ari eta rabbana walakal hamdu, baca we iraha nya dina tempat dina itidal. Cek imam sami Allahu liman hamidah cek urang teh abdi mah henteu kitu tong maksudna ya terus ngarumai tidak namwe didinya ngaos anu cek nabi faqulu rabbana walakal
hamdu. Sok baca. Berarti tadi teu maca. Nah cek saha maca. Atuh cenah teu aya bacaan dina cengkat tina ruku ari maca Rabbana walakal hamdu wungkul mah. Saria eta ge lamun dibaca tina cengkat Rabbana walakal hamdu ari keur itina maca naon. Ya. Tapi pemahaman tina rafa'a yadaihi ma'at takbir. Diteraskeun kana kekuatan bab cengkat tina ruku. Jadi sagerak teh teu leupas tina kawal dalil. Berjamaah patarenggang wae saur Nabi. Hei awas. Was itu imamakum wasuddul khalala. Eta tengahan imam anjeun teh teu meunang berat ka katuhu atawa nepi ka kenca. Lamun imam dihareup hiji di dieu dua pastinya makmum. Tah makmum teh kudu ngagedeng imam. Imam teh di antara makmum. Wasuddul khalala koma kade ulah aya lolongkrang sabab embe hideung dina hadisna teh kitu bakal ngulincer muih setan maksudna ngaganggu anu salat aya lolongkrang. Ini disebut setan teh apa? Kullu atin mutamarridin, setiap anu datang mawa pangaruh sarta pangaruhna teh bahaya. Saur Nabi malih al-qalbul aswadu syaitanun. Anjing hidung teh keasup setan. Jadi naon wae bentukna anu bisa ngaganggu. Eta bahasa silim. Siloka maksudna kana anjing, kana embe. Geuning nalika urang salat tuluy imam di piheulaan man rafa ra'sahu qoblal imam an yuhawwila ra'sahu ra'sal himar. Sing sanu coba-coba miheulaan ngangkat sirah miheulaan imam ganti sirahna ku sirah himar. Didoakeun ku Nabi bakatku ulah miheulaan imam. Tong boroning miheulaan marengan oge sabab ku Nabi tos dituluhkeun tugas makmum sareng aturanana ju'ilal imamu liyuk tamma bihi. Makmum teh imam teh keur ngawakilan sampurnana makmum. Iza kabbaro lamun imam geus takbir tak berlaku fi'il madi di dinya. Geus takbir takbiratul ihram, takbir masjidina. Kakara takbir. Wa idza raka'a mun imam geus ruku, geus panceg, geus sampurna rukuna, sok ruku. Ya kitu deui wa idza sajada fasjud. Wa idza qara'a fansit. Imam sujud, sampurna sujudna kakara. Can katingal sujud bener mah. Kumaha kacirina sujud geus sampurna? Teu apan tadi. Bareng jeung bacaan mun takbir mun bacaan takbir rek sujud bacaan takbir rek sujud. Lamun imam geus kadenge bar sanajan teu katingali berarti imam geus sampurna sujudna kakara tuturkeun gitu. Ya sederhana. Wa idza qara'a fa ansit, lamun imam maca kadenge maksudna maca naon wae ragepkeun. Ulah coba-coba marengan imam. Sangke aya paham fikihna anu beda. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Teu sah salatna lamun teu maca Fatihah. Matak makmum sok urang sok perhatikeun sok aya nya. Nalika imam maca Fatihah jempe. Nalika imam beres maca Fatihah manehna gura-giru maca Fatihah sabab boga rasa teu sah
salatna teu maca Fatihah. Heuh iraha. Tadi mah hadis mutlak umum ayeuna dimuqayyadkeun. Mun sorangan kitu teh teu sah maca salatna mun teu maca Fatihah. Tapi aya imam panu geus didengikeun ku urang, jadi kasampurnaan diwakilan cukup dengikeun. Maca deui ieu mah imam maca surat terus manehna maca Fatihah lah sok hayang jaeur kitu teh. Mun urang mah imamna maca we nu ponoknya. Leuwih ponok ti Fatihah pan teu tamat puas gitu ya. Angger kudu dibalikan deui deuleu. Geus beres Fatihah teh inna a'taina kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Manehna maca Fatihah. Urang geus inna sani'aka wal abtar ruku manehna masih kene maca Fatihah. Da teu sah salatna lamun teu maca Fatihah. Logika we geus teu jalan nya. Tah wangsul kana salat teh frak-frakanana ti mimiti takbiratul ihram keneh eta geus muatan doa. Naon ari takbiratul ihram? Takbir teh hartina ngamahaagungkeun Allah, hartina urang boga filosofi yen teu aya nu layak takabur. Teu aya nu layak sombong iwalti Allah. Hartina urang boga filosofi tina takbir eta teh urang kudu jadi jelema anu tawadu. Kudu ngarendahkeun hate ulah sombong. Sabab Allah hungkul anu boga sifat takabur sombong. Ayanya sifat Asmaul Husna ya. Sifat Allah al-mutakabbir. Allah teh sifatna sombong. Rios sabab Allah layak boga sifat eta. Beres takbir lajeng maos doa iftitahnya. Sabi dina doa iftitah. Naon favorit ibu asam iftitah ibu? Ayanu Allahumma ba'id baini. Lajeng aya anu subhanaka mana eta mah rasul dipisahkeun wajib mah Allahumma ba'id baini. Sunat baca subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakas muka wa ta'ala jadduka sareng saterasna. Jadi sunat sareng wajib doa iftitahna dibedakeun gitu. Sanaos eta prioritas. Mana we komo imamna mita aya jeda cenah imam teh ieu mah tina bacaan iftitah teh jauh kana ta'awud. Tuluy Fatihah. Kuduna imam anu kudu ngarti kana dalil lain urang nuturkeun imam. Lobah dinya mah kudu dibejaan heula maksudna mah. Hei kitu. Ieu teh rek ngabejaan salira kitu ngan teu wani. Yen dina bacaan doa iftitah wajib Allahumma ba'id baini teu wani ngabejaan. Imam kudu ngarti, lain urang mun kudu ngababeri. Oh ieu mah imamna bacaanana tina doa iftitah kana Fatihah teh jedana ponok pisan. Urang baca subhanaka. Kan prioritas atuh tadi. Kang wajib mah dirasa ibu mula manti eta doa dina doa iftitah wae Allahumma ba'id baini. Ya Allah tabihkeun jisim abdi sareng kalepatan jisim abdi. Doa ideal hayang ulah hantol kana dosa. Bararaid teh eta ba'id baini. Ulah hayang wawuh, ulah hayang apal, ulah ti guru bangkula. Maka ku Nabi dipasihan doa anu kahiji doa ideal eta jauhkeun kama ba'adta seperti jauhna sapertos anjeun ngajauhkeun bainal masyriqi wal maghrib antara wetan sareng kulon.
anu moal antal moal tepung nepi ka iraha ge. Eta ngaduakeun anu moal dijabah atuh nya cing saha di dieu anu gaduh raos bersih diri teu kungsi ti guru bagana dosa ngacung. Mun ngacung tak eta anu loba dosa mah teu ngaku. Hayang teu kaciri teu boga dosa ngacung abdi teu nanya teu mah. Jadi eta anu akuanan nu loba dosa nya. Dina bahasa Sunda mah kalapa bijil ti cungap. Jadi hayang teu kapanggih trek rekor kasalahanana hayang teu kaciri, beuki kaciri ku cara teu ngaku mah gitu. Kalapa bijil ti cungap. Jadi doa orang ke Allah anu ideal eta teh naha ku Nabi. Make jeung di beungbeuratan dibikeun ka urang sok ngadoa cenah bari moal ijabah teh. Kan tadi mustahil urang make jeung bisa jauh tina dosa moal antau teu kabita-bita acan teu kabongroy ku dosa. Eta hiji hal nu mustahil. Saur Nabi keneh al insan mahallul khata wan nisyan. Jelema tukang poho jeung salah. Ari poho jeung salah mah anger we dosa masih suali poho nya. Ngan urusanna ngahajat teu dihajat. Ideal ti Nabi kok ngadoa mah sok salangit hayang naon teu dicarek. Ngadoa we satakar kebek. Ngan ku Nabi watir Nabi oge eta menerangkeun idealisme urang yen ngadoa mah kudu sahade-hadena. Kahayang mah ulah wau acan kana dosa teh kitu kan. Kahayang mah tuh wenang urang ngadoa anu ceuk urang pamohalan. Sabab ieu Nabi du ngajarkeunana menta dijauhkeun heula we tina dosa, ulah antar, ulah kabita, ulah kabongroy. Tapi akhirnya mah nya saha jelemana anu make jeung teu kabita ku dosa, antar kana dosa. Nasihan we doa anu kadua alternatifna nya. Allahumma naqqini min khata ya. Ngan wuku mugi anjeun ngeprukeun dosa-dosa di simabdi kama yunaqqas saubul abyar minad danas saperti dikeprukeunana kebul tina pakaian bodas. Bahasa nagen nakko yunaki ngeprukeun eta mah nerangkeun nilai dosa anu napal ka urang dimimitian tina dosa anu leutik. Ngan dosa anu leutik eta lamun diantep dianggap leutik bakal ngajeding. Biasa gitu. Dianggap enteng jadi gede. Tapi sagede-gedena dosa jadi dosa. Lamun eta anu gede teh ku urang teu dimomorekeun, dipupus, ditobatan. Sakumaha leutikna terus ku urang teh dikumpul-kumpul dianggap enteng, dianggap teu pira. Boga rasa salah maka eta dosa anu leutik teh bakal ngajeding teh ya. Ieu mah meungpeung karek renung antel kana pakaian bodas urang katempo urang teh nya dikeprukeun jol muruluk tah eta dosa anu enteng. Bakal bersih deui sabab kaburu sadar, kaburu introspeksi, cobi antep kebulan napal teh bakal terus renung nawahan penuh sawak awak ngalewihan dosa anu gede. Tak alternatif nu kadua adil ti Nabi. Pasti ngan dimimitian antalna teh ku dosa anu leutik lewat keprukeun bisi ngagedean. Keprukeun kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Karek dina doa iftitah.
tah malih ku nabi teh geuning bijak pisan nabi teh. malah teu mustahil aranjeun nu kahiji kadua itu lolos Digurubag kana dosa liang didinya eta mah kamalinaan adilan dosa teh ayeuna mah lain ngan sakadar antal napa. Maka kalimatna aja beda ngaduana teh Allahumma agsilni nun Gusti mugi anjeun ngagecek nu katilu mah nu kahiji lah antal sing jauh nu kadua keprukeun nu katilu mah digecek agsilni dibersihan ku cai make alat eta mah alat pembersih sabab geus ngadilan jadi noda jadi jelaga anu teu cukup dikeprukeun teh kumaha carana dosa cukup ngaku dosa vertikal kaya dosa jenjelma cukup tuh ka Allah vertikal dikeprukeun da boga rasa da Allah mah mahampuraan Allah mahampuraan jelas tapi eta jelema anu kungsi didolim anu ku urang kungsi didosaan bakal ngahampura moal. Tadina bahasa urang mah geuning bahasa baheula balung kulit otok muting. Terus upadung kulemah eta teh nerangkeun dosa anu urusan jeung jelema anu teu bisa fokus ukur istighfar ka Allah. Tapi perlu tabayun, tabayun keheula. Eta jelema cenah kurang kumaha urang teh nya geus tabayun geus silih hampura malah caritana tapi pok deui nganyerikeun geus ngahampura mah tapi pok deui nyelek ka angen teh nganyeri nganiaya ngadolim urang nepi ka maot mah eta jelema mawa ka nyeri tah ieu mimiti urusan jeung jelema teu cukup vertikal istighfar ka Allah perlu tabayun perlu adu hareupan kieu walung bang timur. Oke, geuning anu sok dipake ku mubalik dina khutbah awal ayat tahmid alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Eta teh keur jelema nu nyeri hate. Mubalik anu nyeri hate teu boga duit misalna. Dawuh batur manehna unggul anu teu boga teh. Coba mun sararea mah teu boga. Nu teu boga jeung nu teu boga dijumlahkeun jadi asa boga. Kalau loba batur gitu. Bisi teu gaduh beas cenah karorompok. Geus datang teh ka imah, tah ayeuna mah aya dua anu teu boga teh cenah. Salaman. Greg pada teu boga nya. Nu hiji boga, nu hiji teu boga, nu boga teu mere nyeri hate. Tapi lamun anu bingung jeung nu bingung dihijikeun nu bingung teh lain aing wae teu pati bingung. Sok anu teu gaduh hartos, anu teu gaduh beas karorompok nyarita. Terus di imah mah aya bala jeung lain didinya wungkul teu boga teh. Tah di dieu ge cenah. Kasalaman seneng kan. Deui kuat cenah. Anu borangan ditambah nu borangan lain beuki borangan tapi jadi aya rada kawani cilang-cileuk maneh heula cenah ka hareup is moal di koyo kitu kan cilik tudingnya nu sieun ku maung ge jadi teu sieun banyak ari nu sieun ku maung anu lumpat anu cicing cing ibu lumpat nu cicing anu sieun ku maung nu lumpat berarti wani eta mah leuwih ka bisa keneh lumpat. Coba anu cicing nepi ka teu bisa lumpat-lumpat acan ngihan maneh. Sieun kumaha teh? Musyrik fatim kade. Make jeung kitu nya. Heusi ka sieun ku bojo abang musyrik teh kade. Lawrat teh. Sieun mah kudu ku Allah teh nya kitu. Bisa sarwakeun jeung maung berarti ngahina Bu salaki sieun ku urang
Jadi aya doa anu vertikal ka Allah. Ngahaja ngadua rekes ka Allah hayang dihampura dosa, tapi anger teu dihampura nah. Urusanna lain jeung Allah, jeung jelema anu tadi. Kan mati kalimat anu tadi doa anu sok dipake ku para mubalig teh ya alhamdulillahillazi hadana li hadza. Eta nerangkeun jelema anu kecewa boga masalah didolim penulian ku dulurna kawas lain ka dulur cenah eta. Sakitunya carita nama tabayun tapi pok deui nganyerikeun deui. Maot teh anu tadi kabawa maot tah kanyerina teh. Iraha cageurna teh cager kakara cageurna wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtiha al-anhar. Kaya cageurna teh saeusna digurah kucai ti aras teh dimandian dibersihan kanyerina ku Allah. Ujug-ujug we ngincid ka surga bari ngucapkeun tahmid anu tadi sadaya puji kagungan Allah nu parantos nuduhkeun abdi sadaya ka ieu surga. Lamun ceuk teh mah teu dituduhkeun ku Allah tangtos abdi sadaya moal tiasa dugi ka ieu surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Eta teh filosofi tina doa tina bubuka tahmid ku para mubalig eta teh. Nah, sabab haram ahli surga mawa kanyeri gitu maksudnya. Tinggal ke anu tadi anu ngadolimna teh urusanana moal sidang. Sabab teu saruana molehna we jeung Allah. Sidang vertikal sorangan. Tapi nalika urang saruana mung eleh silih sengklekeun. Silihnya nyeri silih dolim da ke di dinya. Di poe mahsyar wayahna dihadirkeun duanana sok geura adu hareupan kayaknya geura sidang leuheung basa mun meunang urang kayaknya sidang teh. Jadi sakumaha leutikna urusan urang jeung jelema wayahna urang kudu dibebaskeun kudu dirubah bersihan kaasup nu katilu eta teh kelasna kudu dibersihan lagi make alat bil ma'i wasalji wal barodi kucai anu biasa ku salju maksudna daerah anu caina salju atanapi sifatna salju tetapi kucai anu bisa dipake susuci ku ibu naon we bentuk nama gitu dibersihan kucai make alat ngabersihan nama istighfar Allah sarta ayat tarekah ngabersihan dosa urang nu badag eta ku cara adu hareupan ari mung sidang ke di akhirat berat ari mung silih sengklekeun ke sok tabayun heula. Nabi nalika ngurebkeun jenazah anak gaya hubah kabeh dina ngurebkeun mayit ngomong haturkeun nuhun ka Pak RW ka Pak RT parantos maparin teu kudu tuluy nerangkeun bebayar hutang bilih aya kabeung berat teu penting da pangalaman dinya ke memeh salat memeh nyalatan mayit syarat mayit layak disolatan teh nalika dibebaskeun hutang aya anu nanggung jawab sanajan prakna mah lain ku cara diumumkeun bukan mah tanggung jawab abdi terus asal anu nanggung jawab rek diumumkeun rek henteu tangke lobi na cing sanu gaduh kapiat deh almarhum najan teh diumumkeun ge maksudna mah hutangna aya anu nanggung jawab. Di kuburan mah geus teu aya hartina nerangkeun hutang mayit. Da teu aya kaitan jeung kabeung berat dosa. Da salat eta mah dina nyolatan. Anu aya di kuburan mah naon?
amanat ti Nabi istaghfiru li akhikum fa innahu yus'alul an was'alullah tasbitan. Gerapang mintakeun hampura kaynya keur dulur anjeun anu cikana dikurangkeun. Sabab manehna sakedeung deui baris ditakon. Pang mintakeun katetepan keur dirina supaya jadi ahli surga. Itu kan sina teh. Eta Nabi miwarang ngadoa kitu teh kanu jajab kanu ngurebkeun lain tamu saur teh. Hartina eta mayit moal bisa dihampura dosana kajaba anu aya kaitan jeung jelema nalika dipangduakeun ku anu jajab. Pangna ditah ngadoa teh rek pangna ditah mang mentakeun hampura teh rek dihampura kitu intina mah. Artina nalika urang ngadoakeun mayit mang mentakeun hampura dihampura. Kana kahartos. Nya naon teh maksudna perlu batur hirup teh geuning. Aya nu ngadoakeun. Jadi akur Batur ulah pakiakia. ulah masing-masing hirup geuning tempo didoakeun mah. Urang jadi bebas tina ancaman azab kubur. Urang kabatur tetapi batur ku urang didoakeun. Jadi aya ngadua istighfar anu vertikal ka Allah keur urang khusus sok bade ngadua naon di dinya mustahil teu diijabahna kita sing yakin intina mah. Tapi kade ulah pokna wungkul teh jeung tarekahna jeung prakna kumaha teh sangkan dijabah bittikhadil wiqayah gedeng ku praktek. Nah janten ngadua ge tadi dijabah. Da ieu mah jelema teu ngaduana teh sareng ngadua teh ya. Balik-balikanan jelema anu hayo we ngadua tapi eueuh hartina mending tong ngadua. Capek-capek sing horeng doa teh kahirupan salilah hirupna teh eta teh ngadua. Hayang dikumaha ku Allah teh, hayang dipikanya sampai isi surat bacaan-bacaan salat eta kabeh teh minta dikumaha hayang kumaha mung kumaha hayang bebas tina kasusah hayang karipuh jadi teu aya tamatkeun heula bacaan doa iftitah nu tadinya. Ini doa ideal tadi antel karena dosa, tapi mustahil teh da pasti antel. Lamun antel karek kritik lewat keprukeun, dosa nu poho teh anu salah lain ngahaja. Sugan teh teu nyeri hate di dinya bitu hanas urang. Teh teu karasa lewat keprukeun. Allah sareng urang tabayun. Apa teu karasa teh? Ulah haja ingat-ingat teh, ngahaja nyeri ngadolim hartina ieu perlu tabayun anu terakhir teh tina tingkatan doa anu terakhir karek tina Allahumma ba'id baini nya wa tabi'is sayyiatil hasanat dosa-dosa nu geus kaliwat coba bersihan libas ku digawe amal-amal anu hade. Engke bakal ikut campur urusan kaidah usul. Aya patarosan kasimkuring. Abdi teh baheula mah tunggul di paru. Anu bisa dibalikeun teh. Anu henteu teu kudu anu teu wawuh sugieung saha jelemana. Wawuh cenah ieu mah ngan kumaha lamun wawuh. Berarti geus kajawab. Ari kumaha mah tuh kumaha. Nya lamun sebebeja kitu maksudna mah ieu jelema pasti bakal ngaunggah balewatangankeun urang. Urang kungsi gasab naon misalnya mah. Tuluy urang teh bebeja moal teh dikerewen dibawa diuruskeun. Nya entong atuh teu kudu kitu mah. Sok istighfar aya. Sabab kaidah usul teh keur ngungkulan perkara-perkara anu susah. Iza ta'arada mafsadatani ru'iya a'damuhuma diraron birtikabi akhafihima
Lamun aya dua hal madorot ngarene cokot nu leuwih ringan madorotna. Madorot janana ge lamun teu dibejakeun deui urang kungsi gasab bohong ka asupna. Hakeun wae da baheula eta mah. Da teu niat. Mun ayeuna ulah lamun bebeja urang dibawa unggah balewatangan pasti bakal dihukum. Antep can kitu mah. Tong jadi urusan. Sok ayeuna teh ayeuna ka hareup ngan tadi. Aya gantina wattabi'is sayyiatil hasanat tuturkeun gantian lawan perkara nu urang kungsi dilakonan. Maksiat, basilat, gasab, dursila urang kunaon gantian harta gantian ku harta wattabi'is sayyiatil hasanat sok sing minang nganapkahkeun harta gaganti eta. Kitu urang kungsi ngadolim kolotna saangkatan jeung urang karasa ayeuna sadar kumaha carana bagus mah ayeuna anu didolim ku urang pikanya anakna kitu maksudna mah jadikeun anak anu ku urang dihianat didolim teh sok jadikeun anak urang pikanya cukup kitu ge supaya terjadi hisaban kedua kiamat. Tuturkeun perkara-perkara anu jadi dosa dianggalna ku perkara-perkara hade urang. Jadi nutupan kasalahan ku kahadean kitu. Salila anu bisa urang adu hareupan tabayun nya tabayun. Anu terjadi madorot ke urang beda jeung nu dilalakankeun tadi nya sok bebeja. Terus terang bebas karek doa iftitah tanya. Jadi karek doa Allahumma ba'id baini wae urang geus tatan-tatan ngawal diri urang salat urang hayang bersih hayang katarima ngadua sangkan doa urang ditarima coba eta rek kumaha urang teh ngadua ka Allah Gusti mugi diijabah doa orang lain ngadua hayang diijabah doa itu teh ya apa yang diijabah doa ku cara ngadua geura hari anu ngadua aya cenah tong make jeung ngadua hayang diijabah doa apa tidinya mimiti maka sahade-hade doa teh sayyidul istighfar syarat mustajabahna doa istighfar heula ngaku heula kesalahan diri ngarumasakeun tuluy sebat asma-asma Allah geus kitu pok ngadoa teh doa Nabi Musa naon sababna Nabi Musa teu kungsi ditolak doana ngarumasakeun salah sanajan urang teu ngarasa salah cep geura iqrat ka Allah. Rumasa yen urang teh loba dosa, ras muji ka Allah. Satakar kebek, pop tidinya mah ngadua. Moal aya doa teu diijabah. Ngan urusan namanya doa mah aya anu harita, aya anu dijeda, aya anu engke we maneh mah cenah. Tong ayeuna lah. Rek surga rek ayeuna cek ibu bade mana milih. Ayeuna ongkos atuh lagi pilihan gitu mah hayang kabeh mah erek ayeuna digantian teh doa paminta urang atau rek engke wae surga beunang beunang ada pilihan atuh man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha sing saha anu nyiptakeun hiji poin kahadean 10 kontan maksudna mah teh sok dagoan ibu cereng masihan artos ka tukang jajaluk tukang baramaen 5.000 we lah kontan kalikeun 10 walau asyru amsalihha dagoan mun Allah bedebu nah teu digantian wae nya moal da nanyakeun kitu coba tong nanyakeun kitu hok jempling atuh sabab engke aya alternatif nu kadua mun teu digantian kontan gantina 100
surga maksudnya mah. Dalam orang nganapahkeun harta 5.000 jadi bergantian 50.000 boleh ke surgana can aya. Apa ya kontan eta? Di Arab teh eueuh. Alhamdulillah. Berarti itu surah Allah surat Al-Baqarah ayat 187. Ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Kehadiran naon wae anu anjeun dilakonan dipigawe naon bentukna sagede kumaha nilaina Allah Maha uninga. Lain bahasa biasa Allah Maha uninga teh eta teh hitung-hitungan maksudna. Ieu rek digantian maksudna mah saku maha leutikna digantian. Jadi energi abadi aksi min reaksi teh. Lamun urang migawe hiji pagawean kahadean dina bentuk nominal duit mere 5.000. Teh digantian wae cenanya. Digantianana lain ku duit deui. Tina nilai eta teh leuwih gede. Surga teh tidak tanggung cenah ya beres surga Allah teh jadi 10 tikal. Matak ulah. Tinggalin oge. Iya teh urang keur dibere kudu leuwih hade rek digantian ku 100 tikal. Tina duit 10.000 teh udah gua di tengah-tengah teh na eueuh wae. Tapi nah cenah ieu mah jeung aya leuwihna mah jeung tenang hate teh sia. Budak anu goreng adat jadi hidmat. Pamajikan anu minculak ayeuna mah jadi aduh. Ka masjid jadi izin jadi tihothat jadi semangat ibadah eta gantina teh ya mending mana gitu tadi asal kaburu digantian we ku Allah tadi jadi 10 nyeun deui kadenya nyeun deui 100 satuluy nepi ka digantian 700. Nah, yang digantian 700. Tadi mah 100 surga ya guys. Iya mah 700. Surga nu pangluhurna maksudna mah. Iya jelema asup surgana tanpa hisab. Nah, sabab boga nilai anu batur teu bogaeun. Amal unggulan. Salaki teu pati resep ka urang teh. Kumaha carana supaya resepeun? Ta urang keur nyiptakeun amal unggulan eta teh. Batur mah teu bisaeun migawe ieu teh nah urang mah kajen bisa. Hartina 700 anu bakal asup surga tanpa hisab. Nah Bilal bin Rabah asup surga tanpa hisab boga naon? Lain perang. Minang jadi terangkeun geus kuring ka media. Kira oge kuduna teh ini ka mana wae teu kungsi batal. Boga wudu kira oge bersih diri nate irit kamana teh wudu sareng tecul salat rawatib saur Rasul kadenge kotok prak tarumpahna Bilal di surga rekomendasi teh amal unggulan nu kitu pira oge pira nu kitu nya da urang mah pira tapi gitu ngagampilkeun ngentengkeun jadi hese nyebut pira teh ngapain lain enteng kade hese anu biasa sina luar biasa sok lamun wudu gampil kabeh sahabat Nabi teh asup surgana ku wudunya geuningan sahabat Bilal wudu artina Bilal cerdas nyiptakeun perkara nu biasa jadi luar biasa teu aneh cek batur mah tapi Bilal mah dipea dioprek di surgaeun anu asup surga tanpa hisab. Da teu kudu anu nyeleneh atuh. Aheng-aheng kitu. Di rumah tangga. Dikaresepeun salaki eta cukup ibu salaki betah anu mah di imahna. Biasana mah nempo boga ditang make jeung rei-rei, atau jeung aya bibiri gidigan. Nempo urang teh genah lamun jauh ti pamajikan teh ieu teh geus boga karcis boro-boro asup surga tanpa hisab dikakesek di hisabna oge surga teh pan di tingkat-tingkat teh nya
tingkat 1, 2, 3 seberasna. Cenah surga dia tingkat-tingkat gitu, berarti aya surga nu genah, aya surga nu teu pati genah, aya nu genah pisan. Semuanya surga teu pati genah. Surga tingkat 1 mah kanggo sadatep misalna mah. Widadari nage rarenghik. Manya aya surga teu widadari rarenghik. Urang sakitu kasepna teh ya teh ibu teh geulis kitu tapi rupa mah anger kade bisi boga anggapan abi teh jadi siga saha cenah ya anger siga kitu ngan ku Allah disangling lamun teu aroma urang wibawa urang tina wajah kieu teh ku Allah ditikal 100keun sarta boga komara aroma wibawa anu sasaha oge moal teu bogoh widadari surga hurun inteh gitu. Sabab lamun dirobah bentuk engke jadi ieu saha cenah abdi cenah lain engke kumaha coba nya anger kitu wajah mah dina dadegan anu dirobah dina umur pan ibu teh engke dicipta ku Allah di surga bapa dicipta di surga dina pamuntu anu kasep geulisna luar biasa anu sasaha moal nepi ka teu bogoh bihalki adama dina tangtungan bentuk saukuran Nabi Adam 60 hasta nya sadiarnya 60 hasta teh sarua jeung 27 meter Nabi Adam teh sakitu jangkungna Siti Hawa teh panggeulisna istri lasminingrat bahasa urang mah teh dina naskah Barodong eta naskah Binadawah nu kasabara judulna Geureuha Lasminingrat awewe anu geulis lahir batin usi atina oge bersih nepi ka badanna nepi ka tangtungan nepi ka akhlakna oge nyacas bodas teu aya cawadeun geulis lahir batin sok digambarkeun geulis ka hiji saha Siti Hawa kadua saha Siti Maryam, Siti Sarah ditatan banyak. Tak ibu teh bakal siga kitu geulisna teh dina wujud ibu kene, bapak siga kitu kene. Anger moal pasiluk. Moal nasalaki abdi jadi kieu moal kitu. Da anger nganu tadi disangling jadi geulis jadi kasep teh. Kaluhur 27 meter jangkungna teh bu kitu. Atuh cenah kikituan ketebak angin teh beureut papalanoyan. Ya moal atuh. Da kadugirna ge 3 meter. Luwak atuh. Gaya ukuran Nabi Adam. Moal silituding, cenah maneh mareh ge cenah kitu kitu teh nya da sarua atuh ge mah. Alah kabayang mah udud satiar eta jadi sagede hong meureunna nya. Udah mah nyari baham gamuhang ari udud politik-politik teu pantas. Nya bakal jadi badawe. Betara udud kan teu satiar tara nyesep. Beungar henteu gaya merek kumaha udud. Alah. Ari simkuring mah teu beungar ge da udud wae atuh. Harti. Di surga mah di sesuaikeun ukuranana nanaonna nya. Calon surga ibu. Kudu yakin kan teh nya. Asal boga amal unggulan teh ibu rek asup ka surga tingkat mana pilihan teh. Bae teu ka surga ge abdi mah mangga asal ulah ka neraka kitu nya. Da aya nu teu ka surga teu ka neraka ibu. Abdi mah bios dina emperna bade dagang balon misalna mah. Aya nu tinggal lisir bidadari pana di rum ku salakina pasanganna masing-masing. Da kabita meureunna nya. Dagang balon ge di surga mah mulia. Hade pisan. Mending kitu atuh. Anu terang ngaroko nu riweuh mah saha di dieu. Apan bareng dipapag widadari teh engke teh jadi kaleng kenca katuh dua heula ibu nu mapag teh engke teh. Wah kenca katuh heula sama meh engke 72 widadari di surga. Dipapag. Aduh bareng datang teh.
ngasongan bensin beri rek nya sepaa coba nu tara udud rek kumaha teu romantis pisan papepen paling diwasongan seureum urang jeung gambir sina nyupah papepen nu tara udud malah bangke surga pilihan orang teh bukan hiji kadua katilu nah jeung di tingkat-tingkat mun kitu fasilitas surga teh beda meureunana kalawarating surga anu mana wae sarua fasilitasna sarua bidadarina sarua hayang naon laksana nikmat kabeh oge ngan aya nu teu nikmat dina surga eta naon eta kabita ngeudeung tangga kaluhur cenanya mun di tingkat 2 mah eta unggul kahanyelu kakaduhung apa jelas dina keterangan lagi anu saeutik amalna kaduhung teh loba anu loba kurang loba jadi naon ngabedakeun make jeung aya rasa hanyelu pangkat jabatan di surga anu matak urang hanjelu kaduhung teh sanajan meja anu sarua tuangan leuteun sarua diriung ku urang tapi beda pangkat jabatan ta eta harga diri anu ngabedakeun jenderal mah jenderal we kuricakan sanajan sameja harga diri beda sanajan asup surga anger tangah kaluhur nyelek kana angen teh kaduhung jeung kaduhung sing horeng pangkat anu ngabedakeun darajat moal bisa disasaruakeun kaduhung amal teu loba teh kitu maksudna. Jadi lain fasilitas anu ngabedakeun. Sebutna darajat beuki luhur beuki alus. Ngan engke bakal dipungkas kabagjaan ahli surga teh lain cicing di surga sebenarnya. Kedina hadis Bukhari diuningakeun kabagjaan puncak ahli surga teh sabenerna can kabagjaan. Tapi nalika hordeng surga nyerelek di belah tukang tuluy didinya Allah tos ngantosan urang Allah anu kagungan surga ila rabbiha nazira nalika urang tepang rarai sareng Allah dibagiakeun ku Allah dina sadinten urang penak 2 kali sareng Allah kabayang siga kumaha nikmat na penak sareng anu boga surga eta kanikmatan puncak anu hakikat kagungan naon atuh urang rek asup ka surga anu mana mangga kagungan amal unggulan sugan batur mah teu bogaeun ieu teh ieu tah tos urang boga daya cipta tuluy kana karya cipta naon ieu amal unggulannya batur mah ieu teh wah dipahing pisan moal sarangupeun tapi urang sanggup anu ku Nabi direkomendasi teh sahabat-sahabat kelas-kelas hebat tikawit Tolha bin Ubaidillah Zubair bin Awam boga naon cing bu ari Tolha bin Ubaidillah mah kira oge seseg awak gitu teu boga naon awakna seseg tapi bela na ka Nabi nepi ka teu kurang tina 70 tublesan panah musuh sarta sabetan pedang anu raca dina salirana ngabela Nabi ngabela jelema anu dipika cintana jihad fisabilillah dugi ka perlayaan sahid saur Nabi salengsengna surga geus kaameu keur Tolha bin Ubaidillah boga naon tanaga sumanget kurunyung deui Zubair bin Awam mimiti ieu mah ya aya leuwihna asup surgana ku Nabi direkomendasi kaameu salengsengna surga keur Zubair bin Awam hawari kaula anu bela ka kaula pirage ngasong-ngasongkeun tuangeun sareng leueteun ulah kun sejen pramusaji lain kitu wungkul boga jeung hartana nomor 4 terkaya sahabat-sahabat Nabi sabada Abdurrahman bin Auf Utsman bin Affan
Terus Zubair bin Awam. Jadi maneh nama lain boga harta wungkul, tapi hayangku sorangan nyuguhkeun ge. Saha dia nu kitu. Urang mah hiji we nu dipilih teh. Sok bagian saha? Bikin nama, iya mah ku sorangan. Harta nu manehna beunghar. Beh aku sorangan beh nama. Zubair bin Awam tanya, apa dina ayat teh? Yas'alunaka madza yunfikun. Sahabat-sahabat Nabi teh naroskeun ka Nabi ngeunaan prak-prakan nganafkahkeun kumaha carana jeung sok kumaha ukuranna apa itu. Wa Allah diwaler ulil afwa sesa we tina kabutuhan. Jadi nganafkahkeun harta teh sesa tina bubutuh urang, ditafsirkeun ku urang ada perluna teh kitu. Artinya mun geus butuh katarabikeun. Ieu mah butuh kene. Jadi mikirnya teh sorangan al-afwa teh. Teu mikir yen al-afwa teh aya nu leuwih butuh ti urang. Ka eta teh kabutuhan urang. Nalika urang mikeun anu urang masih keneh butuh, tah eta kabutuhan urang kudu kitu. Piraku teu butuh. Al-afwa teh. Abdurrahman bin Al-Ansori ku Nabi dipentes boga naon cenah di imah ya sama hormateun urang. Inget teh aya roti, ngan biji-bijina roti teh keur budakna deui. Tah teh lalakon anu viral ti kapungkurnya. Kumaha diakan aya cenah Rasul bakatku hayang nyieun kahadean. Tadi ma al-afwa teh dihatikeun sesa tina bubutuh. Ieu mah nu urang butuh anu rale eta-etana. Nah, itu tafsirna teh. So Rasul ka Siti Fatimah itu inu beakeun bekal Ibnu Sabil, Fatimah sugan boga naon atuh. Dirangsadan, dilaanan, ieu mah cenah. Mas kawin ti lanceuk ti Sayyidina Ali maksudna golosor. Tapi kalau bahadinya hayang milih surga nu pangluhurna berarti. Hayang asup surga tanpa hisab gitu. Amal unggulan. Tak urang kagungan naon. Fungsi urang mikeun kadaharan anu rek sawal-waleun nepi ka teu tulus eta rek didahar. Ras inget ka baraya. Ras inget ka tetangga. Nepi ka teu tulusna, nepi ka lok-lokan urang ge hayang eta. Tapi hayang boga amal unggulan nepi ka nyunatkeun sorangan. Ingat ka Abdurrahman Al-Ansori, ka Fatimah bin Az-Zahra, kajen urang lapar, cing nyiptakeun amal unggulan sapertos kitu geus nepi ka lebah mana. Sim goreng setting nerangkeun, naon hebatna jelema jakat? Hebatna setik oge. Bro-broan jakatnya, wah, sararea dibagi di center di kamera. Naon unggul, namun kitu teh unggul, hebat teh sih. Naon ari mikeun zakat na harta nu saha sih? Nu batur dibikeun, naon unggulna cing. Manehna kapihapean dibikeun kana bogana. Mulangkeun senal batur alus teu? Teu alus teh sih. Oke jeung dipuji. Hebat cenah dipulangkeun euy, senal nu diinjeumna. Malah anu muji kitu. Iya mah sidkah anu kudu geus kaluar sidkahna, zakatna geus kaluar. Tinggal wah eta mah geus teu aya kaperluan tuntutan sajen deui. Ngan jeung culang cileung. Alah boasi itu mah dahar boah henteu nepi ka tulusna. Ya dakhulunal jannata bi ghairi hisab. Asup surga tanpa hisab. Amal unggulan. Wah, capek gini buat bahasanya, centang tuh diberi dahar. Ulah teuing ngaji mah. Ah, mangga wa. Kumaha. Semua. Terus. Salat wa.
Sanes urang pengitan abdi da buah wungkul nu kitu teh. Nya ka kolot kitu. Sararea aya nya maksudna mah. Mohon. Ngejahnya besin mah teh JRBis mimali tulang-tulang tas JRMil bakal lama gede punya orang ngalaman. Tiasa ngaleuteul jeung si Wama ada pertanyaan lila. Sok wa. Lajeng wa. Lajeng. Kedah nganggo ieu nya. Laras. Sanes laras. Telepat. Lajeng wa, lajeng. Mohon. Dina pembacaan aku nanti syukur anu aku jeung atas sebagai ajaran. Disuruh dibarikeun. Mohon. Mad wajib boleh. Mad wajib. Wajib mutasil. Siga nama napasna kiran. Lajeng. Tapi rata-rata anu imaman wajada kailah. Mohon. Tidak selama sholat. Misalnya di air sering sholat berjamaah. Alasan upami anu sanes sholat dilawat tos kurang dilawat tos bacaan anu teu kaputi. Sering karek mata Maliki Yaumiddin imam suku. Gantian ini teman. Rusuh aya kepriogian dengan imamna. Itu kabuan teu ditamatkeun apa cek dari oge jadilah sholat tadi mal Kirang sarakaat. Bari dituntut di walernya kirang sarakaat. Terus, Pak. Mohon terus. Satu kami anu difokus. Ini pembacaan anu dimakan ke atas lah. Terus. Minimal tilu, hanya nu 7 jantan tilu tiasa. Kadang-kadang dikuitkeun anu 2 harokat jantan 5. Mohon. 5 harokat jantan 2. Dioplos sebenarnya. Iya malah. Sok pamana wae atuh. Baik. Mohon. Hatur nuhun, Pak. Dinten kieu panginten. Wa teh sanes naroskeun tapi ngabejaan kanu ngimaman kitu umat ulah kitu misalnya. Intina mah kitu eta maksudna mah ulah kitu lah gitu. Lain nanyakeun eta juga. Sidik ieu mah jawara teh dina bacaan, si wa dilawan. Ngan saur sajae apa jae kamari aya patarosan usami kumaceuna pami imamna kaditu kadieu bacaanana sapertos nu tadi saur sajae mah dengekeun we narek kabur cenah gitu. Dengekeun maksudna mah sing bijak pagitu salila eta mah dengekeun. Terus hiji waktos kurang kawajiban taungan nasehatan ku cara bijak. Itu urang akurkeun bacaan teh. Jeung anu leuwih bijak mah anu dibejaan entong mung dibejaannya tanggung jawab bari imam teh pan ngawakilan. Lamun imam bacaan salah pipilueun dianggap salah engkena teh. Itu teh tanggung jawab hatina. Nu mah usahakeun saur Nabi teh imam teh kriteriana kahiji anu geus kolot maksudna geus sanes kitu kolot teh deui anu kengkong tapi kolot teh anu tos aya naon teh tuturkeuneun dina usia wibawa lajeng tos kitu bacaanana oge pasuha nya paseh bacaanana ngan lamun teu aya bae ngora oge asal leuwih alus bacaanana
Ieu mah jabah kolot jabah butut cenah ulah wa kitu mah. Kolot ge bae lain bae kada memang kolot mah kudu alus tuturkeuneun. Budak ngora mah salah kita budak ngora tua benerkeuneun pamenerkeun ku wa lah wayahna nya kitu. Atur nuhun wa. Tak kitu tah kanu sok ngimaman. Wayahna engke mah mangga ngimaman deui tapi kudu daek di papatahan gitu. Keun we salah keneh ge asal kersa we di papatahan nya. Mohon. Jadi komite ngawas kurangnya dua bae anu tugasnya. Oke, lamun anu ngawas partai. Ada di ayat naon-naon. Kalau partai buka keluar. Eta saya pisan wa. Keur makmum mah tong totoel tapi ka imam eta salah eta udah ulah kalau antep we heula. Sina beres heula pangintennya. Nah, kitu lah. Tak kedah wijak teh sararea ulah mung dibenerkeun jeung ulah mung menerkeun kewajiban urang. Lamun mung dibenerkeun nya teu layak jadi imam teh apa nya entong jadi imam ari mung dibenerkeun mah kitu intina. Sanajan bari salah maju terus can aya gantina mah mangga we bari salah ge tapi siap dibenerkeun tos cekap bebas tina dosa urang kurang tina kriteria imamnya. Capek tayanya taya petarusan deui nya. Kitu rupina lah kana data anggeus namanya bab doa teras luncat kana doa anu dina salat teh saincang-incak doa ti kawit doa iftitah naon tujuan tina doa iftitah oke dina iftitah oge teu leupas karek bismillahirrahmanirrahim wae eta teh doa pernyataan tapi dina bentuk amri kalayan asma Allah anu maha welas anu maha asih artina ngadoa ka Allah sangkan urang dipikanya teh muji teh ka Allah ngadoa teh dina bahasa balaghah mah ngadoa teh langsung muji ka Allah Rahman Rahim ku Rahman Rahimna Allah urang teh hayang di Rahman Rahim ku Allah nya ras kana iya kana budu ya kana stain hayang ditauhidkeun urang teh hayang di tulungan iya kana budu iya kana stain lajeng ihdinas siratal mustaqim sasar hirup sareng saterasna kewe nyambung ke diteraskeun deui ku santiar ku saha we lah kayaknya sambunganna mah kitu kitu nya ngaji ulah lila mudah-mudahan naon anu didugikeun aya nu tiasa ka sarep janten hidayah kanggo urang sadayana. Sakitu aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.